Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard. Alam ta'lam apakah tenyaho anjeun Muhammad hamzah teh istifham isim tolabu malam yasul waqta tolab nanyakeun berarti Muhammad apakah anjeun teu nyaho tapi nu dimaksud mah li takrir ulah datang ka teu nyaho anjeun Muhammad si nyaho eta bahasa Al-Qur'an teh kos kitu. Jadi berarti istifham teh diberi babihi lain semestinya lain nanyakeun apakah teu nyaho anjeun Muhammad lain kitu ulah datang ke tejauh anjeun mah sijauh kayahokeun jeung bejakeun ka umat anjeun yeun anallah sanyana Gusti Allah lahu mulku samawati wal ardh. Gusti Allah teh anu memiliki kerajaan langit jeung bumi. Langit bumi milik Allah, berarti Allah teh raja secara hakikat nama. Kuari unggal negara aya presidenan aya rajaan lalagaan tama raja anu hakikat nama Gusti Allah. Nyana ge nu jadi raja meunang ngahirupkeun Allah, nyana ge jadi presiden meunang ngahirupkeun Allah. Isuk pageto raja presiden ratu kabeh bakal paeh nu ngahirupkeun Allah, nu maehkeunana Allah, nu leungalempangkeunana Allah, ngicingkeunana Allah, ngainstruksikeunana ge nang Allah. Hakikat nama raja langit bumi kateteusina adalah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Bejakeun Muhammad sinjau ngajaokeun ulah datang ka teu nyaho bejakeun kulantaran Allah maraja atuh kumaha Gusti Allah bae nu matak di dieuna yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Lantaran Allah mah raja secara hakikatna hakikat mah raja teh Gusti Allah atuh kumaha Allah bae janu Allah kabeh ge langit bumi nangayakeun Allah kege dieuwekeun ku Gusti Allah eusina di luhur para malaikat nang Gusti Allah di dunia manusia menang Gusti Allah jin jeung sajabana atuh eta teh ku Gusti Allah dikukumahakeunana ge nu mantak atuh kukumaha Gusti Allah bae cak Gusti Allah yu'adzibu man yasha. Allah bakal nyiksa ka jelema nu dikehendaki ku Allah bakal disiksa siksa bae teu saha wa yaghfiru liman yasha. Allah bakal ngahampura ka jelema nu dikesakeun deuk dihampura kumaha Allah bae jalu Allah ieu lantaran Allah mah wallahu ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah teh maha kawasa kana seluruh perkara di antara perkara nyiksa jeung ngahampura. Jelema ibadah bae cak Allah kana lakakeun we mangga nyanggakeun kumaha Gusti bae. Jelema bajidoran bae tapi cak Allah kasorgakeun atuh tamah kehendak Allah yu'adzibu man yasha wa yaghfiru man yasha. Nyiksa kumaha kersaning Allah, ngahampura kumaha kersaning Allah, nganyurgakeun kumaha kersaning Allah, nganalakakeun kumaha kersaning Allah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah asup ka sorga mah ku rahmat Allah, lain ku amal goreng asup ka neraka mah ku adil Allah. Ngan Allah janji asal nurut ka aing cak Allah sorga, asal teh nurut ka aing neraka. Sedangkan Allah mah lain cara lurah, cara camat, cara bupati, cara presiden. Allah mah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mah tala jadi janji, tala jadi janji. Tapi lamun urang ngadenge slogan-slogan waktu keur pilkada pilgub anu pelaksanaanana mana? Allah mah cak Allah menurut ka aing nyesuaikeun jeung aturan perintah aing, ngajauhan larangan aing bakal nganyorgakeun ka sia. Lamun teu nurut neraka. Allah janji, sedengkeun janji Allah la yukhliful mi'ad. Sakitu doang mantak ibadah kayak kabagi tilu ikhlas teh. Aya ikhlas karena Allah ngan karena Allah na ieu teh apupun tayangan ka Gusti Allah hayang ka sorga embung ka neraka panghandapna ikhlas. Kedua ikhlas ka Gusti Allah ibadah
ieu mah nu dideuleu teh kitu pamere Allah nah hayang dibere mangga kukumahana mah kelas 2 katilu teu hayang sorga teu embung neraka nyanggakeun ka Gusti Allah abdi mah sakadar jadi hamba deuk ngahamba ka Gusti abdi mangeranan ka Gusti Gusti nitah ka abdi salat puasa zakat jeung haji ngaji berikutna abdi mah deuk nuturkeun parentah Gusti bae cara ku Gusti bade ka sorgakeun mangga ka nerakakeun mangga teu hayang ka sorga teu embung ka neraka nyaan kitu teh hayang ge ka Gusti be abdi mah tak eta hijitan hese teh eta 1000 hiji jalma kos kiai na ge kiai teu bisaeun komo nu lain kiai mah kiai na ge teu bisaeun kiai kunaon eta loba wiridan sholawat loba wiridan sholawat abeh mahmur rizki kiai na ge oplok kiai nage oplo ya kiai nage jadi encan karena Allah karena hayang mahmur rizki kiai teh kunaon sok dibabaca we abeh lamun ditembak teu teurak kiai nage tolol kiai nage tolol jadi hayang teu teurak ditembak diwirid lah eta lain salah ngan rada tolol henteu aya salah mah henteu sebab ka Allah keneh mentana Allah mah pan maha sagala-gala dibere ku Allah ngan berarti boga kahayang salian Allah tidak ada naon maca Quran maca surat Waqiah aya khusus baca surat Waqiah 40 hiji lamun geus dibaca ke carana tangke ka dituna mun nyekel ieu jadi duit nyekel itu jadi duit wah ieu mantep cenah ge ijazahan abis siapa kus kitu mah luluh hayang mah heran aing mah hiji bae Allah lamun urang nyaritakeun nu sugih tah itu pabrik pabrik anu ulah resep ka pabrikna maning resep ka nu bogana itu sawah cuma anu ulah resep ka sawahna maningan kanu bogana itu kendaraan mang anu ulah resep ka kendaraan kadu bogana bisa muka kendaraan nama malipid orang teh teu bagus kadang dicarekan tapi orang dedeketan jeung nu bogana begitu geus deket jeung nu bogana geus jadi akrab urang jeung nu bogana cak nu bogana teh beusi deuk make mobil nu mana bae los tuh kan nu bogana mah kan kos kitu tah ieu kurang ka Gusti Allah kuari mah ka Gusti Allah luar biasa cak Allah teh deuk hayang naon sia lantaran sia ngabdi ka aing geus pohara jasa kayak di akhirat ge sia hayang sorga mangga kumaha Gusti bae mah di kanarakakeun mangga di kasorgakeun mangga ta eta teh hese jasa hayang kos kitu teh tapi lamun urang geus tak bisa bakal ngeunahkeun hirup ngan deuk datang ka dinya lain sambarangan jelema kudu masantren heula bangsa 20 tahun wari lamun geus 70 20 asana paeh di jalan eta kitu aya dibisakeun mah ku Gusti Allah eta mah hanya satu perjalanan doang untuk mengenal Allah berarti kudu masantren heula sebab syariatna heula kudu nerap moal bisa mengenal Allah secara hakiki lamun henteu ditata di pondok pesantren moal bae kajeun teuing di universitas dan janggotan moal bisa cakula moal sebab geus kanyahoan mata pelajaranana tapi di pondok pesantren depan bari tapa bari maca kita bari deheus ka Gusti deheus ka para nabi deheus ka para wali jadi lain sekedar ilmiah tapi aya bantuan secara gaib anu nyanana ge tercengang kok bisa kieu engkena begitu maca Quran cepet kaget nyanana ge kaget kok setengah jam mesti bisa jadi 4 juz 5 juz biasana mah ieu sajuz ge setengah jam dibere kaleuwihan ku Gusti Allah ieu teh bingung apakah urang nu cepet apakah waktuna dilambatkeun wallahu alam engke jelema deuk diangkat jadi wali teh kaget baca Quran teh kok setengah jam bisa jadi 4 juz bisa jadi 5 juz ngahuleng we nyana 5 tah isukna maca deui aya gangguan pake nonton TV pareum deui gitulah jelema kakarak deuk diangkat jadi wali teh kos kitu aya kaget sorangan maca Quran teh kok cepet biasa waktu ja biasa tapi kok bebeunanganna jadi loba urang mah begitu maca Quran teh heuy sebab beteungna seubeuh teuing matana atuh HP unggal menit kotrek leungit HP mah ka kiai nya bebeda leungit HP kana kiai teu manjur ka dukun leungit HP mah kota teteng tapi pagawean HP mah tah sapopoe nya ngobrol jeung perek jeung doi jeung jablay eta teh ditobatan tolol teh budak leungit HP mah ka kiai tapi eta ngobrol jeung jablay mah tah gunya teh ditobatan pan blon eta blon cekna heueuh nya tuh heueuh emang sia mah kos kitu
tak eta teh pagawean-pagaweanan lu ditobatan ku urang Masya Allah. Nah iyalah kanyaokeun ku anjeun Muhammad sanyana Gusti Allah teh raja langit jeung bumi nu ngarajaan teh ana raja ya yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli syai'in wallahu a'lam.